Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana barudak kumaha daramang. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Patepang deui ayeuna dina pangajaran basa Sunda kelas 1 masih keneh pangajaran hiji nyaeta perkawis ngurus diri sorangan. Hayu barudak urang diajar maca sareng ibu. Turutan ibunya baju, baju, b a j u, baju. Cai, cai, c a i, cai. Daki, daki, d a k i, daki. Saparantos hidep maca sareng ibu, pek hidep di bumi diajar maca nu aya dina buku salajengna. Teras deui ayeuna perkawis ngeusian gambar. Kemudian untuk selanjutnya kita mengisi gambar. Di dieu aya 10 gambar, pek ku hidep eusian ngaran gambar nu aya dina masing-masing ieu nomor. Kanggo ngewaleranana untuk jawabannya ada di sini pilihannya. Misalnya di dieu aya bagian A gunting kuku, istrika atau setrika, kuramas, mencuci rambut, odol, kuman, sisir, olahraga, wawasuh atau mencuci. Mencuci di sini boleh mencuci tangan ataupun mencuci yang lainnya. Kemudian mandi, sabun. Tah, di dieu pilihan walerana atau pilihan jawabannya misalnya yang tadi gambar nomor 1 odol. Jadi di sini untuk pilihan jawabannya yaitu ada bagian D yaitu odol. Lajeng deui ayeuna nulis. Untuk selanjutnya yaitu menulis. Di dieu aya gambar panangan anu nuju nyepengan patlot. Di sini ada gambar tangan sedang memegang pensil. Nah, ini posisi memegang pensil yang baik. Jadi, silahkan kalian belajar menulis dengan posisi memegang pensil seperti ini dan lengkapi tulisan yang ada di buku. Lajeng deui ngalengkepan kalimah atau melengkapi kalimah. Unggal dinten abdi ibak. Setiap hari saya mandi ... kali. Kira-kira di sini setiap hari saya mandi berapa kali? Silahkan jawab. Waos ... bersih. Gigi ... bersih. Bagaimana supaya gigi bersih? Ngosok waos nganggo sikat sareng menggosok gigi memakai sikat dan ... Ibak nganggo sabun. Mandi memakai sabun apa? Rambut ... nganggo sampo. Rambut ... memakai sampo. Nah, kanggo barudak sadayana pangajaran basa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun sakitu. Kanggo pancena ku ibu diantos. Hatur nuhun kasadayana, nyuhunkeun hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.